kaeling rumingkang ya rumi alam Dharma ukur wawayangan baik raga kaya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu mata kadukung badan anu katempuh kaluan diri anu kacing kirihi banglus lampahipun Semar Astra jingga dawala menuju Sempal Kapiguyon nyata di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Kenagorowong Kacamatan Tekarana Alumampa keseniannya watak lamun dilestarikeun apa manusia teh bebas untuk berkembang. Ya, jadi manusia teh harus berkembang biak. Bebas berkembang. Gitu jadi aya hirup teh pan aktivitas nya. Kitu tah lajar aktivitas tempo mesin mobil ku si lain. Kabeh harirup garepek. Jeung aya gunana. Tak ayeuna si lain hirup lamun teh mah si lain ayeuna mung pulak-pelak cicing di lemur nya atawa mung mikir kumaha sangkan bisa maraban anak pemajikan teh usaha eta teh nu kitu teh paeheun disebutna teh kurung batok kitu nya ku uleun nu matak cing apa ari hirup neangan naon jeung paeh neangan naon cek akang naon cek akang neangan naon tah ari hirup teh sebenarnya mah euy neangan liang naon akang teh ari paeh neangan elap kenapa pikir ku cilik pakai tema pokoknya mah naon dipikirna kudu jenius bakal ngarti goreng keluaran ti goreng-goreng oge anu mikirna teh IQ-na 50 ka luhur sakara bakal seuri IQ-na kana pemoal seuri paling melong tah dewek mah hayang seuri teh kudu melongna heueuh mikir urang ari ka hartina mah ka harti ngan ngedalakeun berat eta cing bae oge sajono udah urang Sunda lain urang Sunda dari luar urang mah atuh da aing ngaran urang Sunda mah ciri khasna teh cawokah garapek taroskeun ka padana setia baru kana teh bener cawokah urang Sunda mah cawokah jarorang cawokah urang Sunda teh ciri khasna teh ai teh cawokah teh nya ai teh cawokah teh pan teu rame cik aing oge ya ayeuna model dina TV nya dina TV aya naon teh kata berkait aya dina TV teh kata berkait aya memang namarukana eueuh dina urang Sunda baheula mana aya baheula ge kitu ari silaing barudak keur urin di buruan teh kata berkait teh sok digunakeun barudak sore-sore geuning memeh init ngaji ngarariung barudak awe boh barudak lalaki barudak baong oge sok aya nya seperti kumaha nih heueuh anu sasalimpetan anu galah anu gatrik anu congkak anu parepet jengkol jajahean kadempet jengkol jajaretean heeh nya ambil-ambilan truk-truk hayam jamantu jadi syah nu diambil sing horteng Pak RT Sanu diambil kami mah teu boga incu boga ge anak si buta. Sanu diambil teu boga anak minantu aya oge anu petot pan loba teh kitu teh. Heuh kata berkait teh aya baheula ge. Ai kata berkait teh nyaeta nuluykeun bahasa tungtung. Nya jadi kata berkait teh nuluykeun bahasa tungtung. Bahasa tungtung. Dina TV ayeuna panjaradi duit batur mah. Nah ai di urang teh jaradi. Sabab teu mikir. Padahal eta kene. Seperti tina ayang-ayang gung. Tak si gungna teh dituluykeun. Heeh. Ayang-ayang gung goongna rame. Menak ti wastanu nu jadi wadana.
nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kang jeung dalem lempah lempih lempong ngadu pipi jeung nu ompong batlo nya heuh teh nulikeun bahasa tungtung ku ngeunah tungtungna eta make jeung ngadu pipi jeung nu kemu lain teu eleh kesenian Kang teu eleh kesenian ayeuna ku teu eleh da lamun dironjatkeun mah grepek tuluy urang kreatif ditingkatkeun nya Kang aya teu nya tuluy tema deui ku rombongan saurang deui ning awewe ti pipir datang bari ngaraleut bari mawa pacar ingin ngabeurman kuku oh nya pacar geuningan dipek-pekan kadewek beungeut beureum teh gara-gara teh nyari pacar pan batur mun di pacar teh kuku kada dek di pacar kuku mada kukuna eueuh nya kapaksa macar beungeut akang balik di pacar meureun cacar tong sok kitu ah nya ya tema aku nu saurang deui mah teh Kang ini bas kalima gobas baskom modah lemareun reuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat kana dada dahar sangungeunah naheun di Cileuncing cingok meunang ngodok dokda kaos nu gempeur beureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis lisung barabai kawat wates awi komeng mengkol ka jalan gede deon jang dede tumpak balon tuh ayangnya lain aralusnya Kang rambu benernya aralus baheula ge nya barudak keur arulin kitu teh Pak adu-adu ari kitu kan naon Pak adu-adu naon teh Pak alus-alus nu kitu kata berkait kurunyung pan budak baong bari teh di baju calana wungkul we jeung calana logor ning heueuh leho ngamai ngaranna teh si sadul heeh ai nyusut leho teh geuning lain ku lamak ku leungeun ku pigeulangna barabai teh kana pipi heueuh dina pipi teh garing gini kaanginan teh marek plekan jika kerak heeh kitu tah tuluy maneh ngomong nah cenah da ulang ge bisa pila nu kitu cenah kata berkait cingsok cenah sia sadul cingsok sok cenah dengekeun ku maneh kumaha cenah maneh cingsok oh bahasa tungtung dituluykeun da bisa ulang oge ulang jeung bari barabai teh telehona teh lain dising-singkeun kalah disegrok deui ada ngaranna ge si adu kumaha cenah kumaha tah da ulang ge bisa cenah sok dengekeun ku maneh lamun ulang atos kawin win cik hiji-hiji jimat urang larangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang eta kieu gersok balikan deui tapi kudu dilaguan pelog anu satengah eta teh ding setengah kedengaran sabab ieu teh bari dipuisikeun oh sajak bari disajakeun da si sadul teh bari namprak ka awang-awang heeh bari munajat marukana meureun pangairan teh di awang-awang ayo pangeran Resok lain make jeung kudu dipiring sagala dipiring ku pelog halus mah resok abeh kajiwaan nu matak lamun kajiwaan mah maraneh oge sarerea panayagan gara ka rumah sakit jiwa resok dengekeun ku maneh urang dek kata berkait seperti maneh tadi cingsok aduh beri namprak si adul teh ka luhur panon mulan beureum beunta lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang rangkul cing tarapti
tingara raina nahabet emut mutiara kate embong bongkok lalaunan bari anteken si badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna nahabet bala nahabet bala wah si Adu teh pada maledogan teh si Sadu jorang si Sadu wah pada ngudag-ngudag bebejak ke Pak RT si Sadu jorang udah ku RT teh pada ngepung we nepi ka ayeuna si Sadu teh can beunang saha cing si Sadu teh editan sieun lain baong aduh ampun biasa eta kula saja Beri nyari HTB nya euy. Sedih sajakna sedih bieu aduh. Lain bisa eta si Adul bisa juga. Kesangkanya si Sadul. Alah ampun. Bapana anak seni. Anak seni si Adul teh beureun. Lain. Manja seni boga anak belgum. Jelemana meureun. Bapana seni beureun. Heeh tak kitu. Bapana pemain dangdut. Alah. Ampun. Bener etanya ari riwayat. Cara wokah gitu Sunda. Cara wokah urang Sunda mah. Ulah laworan. Heeh. Ciri khas teh. Ciri khas urang Sunda mode ieu cenah nya. Mode aya polisi. Polisi teh bangor tukang heureuy. Ya, kumaha? Polisi ge anu heureuy. Bagian lalu lintas. Kumaha teh kan? Aya urang Sunda ngadut-dut teh make motor cenah ti belah wetan. Allah nya. Sedengkeun hari teh hari razia. Oh, aya razia kendaraan bermotor. Razia kendaraan dengan anu ngarajiana polisina saurang. Lain dia mah kudu gabungan. Lain razia saurang mah tuh. Minangka denge kendaraan tuh. Ai terus kan? Heeh. Da dongeng karana tuh. Heeh. Kan bae mising polisi sapotongnya da dongeng atuh. Nya kumaha terus. Hah? Terus ke. Polisi teh keur masya urang ka tempat-tempat tukang heureuy. Durut-durut teh cenah teu belah wetan teh aya urang Sunda tukang ojek meureunnya. Heeh. Teu make helm. Allah nya da ari ngojek. Sirahna teh durut-durut marukana di hareup polisi job. Cuk polisi teh. Walah hebat. Oh iya. Make alat peraga maneh. Alat peraga. Pinggir. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kenapa kamu tidak pakai helm? Pakai kenapa? Goblok lu. Mana pakai? Kan lu kepala lu boleh nang. Ini Pak di bawah helmnya. Di bawah mana? Sletingna teh dibukakeun. Eta bobogaan teh ditemongkeun, manyun deh. Pan jiga helmnya. Ai urang Sunda mah ada di sunatan. Benar. Cek polisi teh bagus. Berarti kamu disiplin. Mantap. Aya nu jiga helm. Pergi. Aya hiji deui numpak motor, eta mah babah. Babaji. Tapi lain dundungan dewek ya. Lain babah deui mah. Eta. Ai kumaha kan? Oh ulah kasinggung gitu ka dundungan dewek dari mah duit. Da dongeng atuh karana ge ieu mah. Aya babah sarua teu make helm cenah ieu sirana teh. Jo cek polisi teh. Bisa dewek nu piriwitnya. Bisa kan? Ada budak leutik nu piriwit. Aduh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Waduh. Oh, ada bawah mulanya ngomongin di tempat di Bentes. Hanya, ada apa? Bukan ada apa. Kenapa kamu tidak pakai helm? Ya, pakai saya itu. Helm saya di bawah, Pak. Apa naik bawa mah tadi sunatan? Bisa buka cenah. Bukakeun sletingna teh. Pantri sunatan. Cek polisi teh, goblok kamu. Itu bukan helm, goblok. Apa Pak? Itu kupluk. Pedak mencos. Lain pada ngamai bekannya. Mencos ongko, ngamai ongko, berem ongko di lecet Lain keur berem teh borok deui kan.
bule dek si Kinoy. Belut. Lain rupa-rupa eta dongengnya Kang. Tapi Kang sanajan sawok lagi resep etanya rasa lucu jeung resep dah. Yes ya. Tong borong make jeung dewek lalaki. Ibu-ibu PKK. Kumaha cing? Ibu-ibu PKK dulu. Kumaha? Ai di desa. Keur ngarariung teh. Nya, ai keur ngarariung teh ari awewe unggul geuning mah sok intip ku si laing. Kumaha teh ngarobrol Ai manggih bonteng. Kai teh saleuri. Bari nyonyo bonteng. Heeh. Pajarkeun teh, aduh mun sarua jeung nu si bapa cenah ieu. Sarua jeung naon? Naon? Sarua jeung naon? Teuing kana bonteng da. Nya. Ieu muni, aluh cenah ieu bonteng muni. Lain cenah mun salaki euceuk sak dek ieu. Sugema. Euceuk mah sugema. Kai teh awewe nu urang teh da aya awewe tukang banyol. Ah sarua we, Kang. Gorongana teh. Tukang eureum mah teh awewe teh dilalaki. Dulu ieu ibu-ibu uninya apa di desa mah sok aya biasa nya pangirim tinu hajat aya peuyeum dibungkusan ku daun eta teh ning daun salam nya salam daun jamu air daun jamu air make seumat tuluy dibuka eta peuyeum teh tuluy diasaan terus didahar nepi ka beak da cuy Ari asina dongeng mana? naon lain Ngadongeng ka naon? ngadongengkeun peuyeum dihakan Ari pika serieunan mana? lain katipu abdi wakan Ari tuh teh peuyeum rek ngomong kumaha nya diomongkeun teh peuyeum rek jorang. Ari teh beak di dahar. ai nyaritakeun peuyeum mah tuh budaknya bisa. kada anu kitu mah teu kudu jua aja Tapi kan baik Kang ari alus mah. Alah. Arepna mah turek jorang deui atuh anak. Aya deui euy. Naon Kang? Cing. Hah? Naon aya deui? Oh eta yuk si bapak-bapak Oh bapak-bapak jajan kadu. Kadu. Jajan kaduna teh panai kaduna teh beakeun tengah hiji deui. Dibeli ku si bapak teh. Oh datang ka imah teu rab. Alah. Kamu ke pemajikan teh. Kitu we cenah barang hakana teh sorangan sugan daek buka beke cenah Pemajikanna sik-sik meuli. ka imah cenah teh eling ka pemajikan teu cara baheula. Memeh panggih cenah mun segala dikirimkeun. Memeh kawin. Oh kasih-kasih korek api dikirimkeun. Keur memeh kawin. Memeh kawin nu baheula. Heeh. Ari ayeuna mah cenah barang hakan sorangan naon cenah atuh ceuk salakina teh eta cenah bieu teu rab meuni ka ameu ngakan kado cenah nya heuh cenah hiji heuh atuh cenah ieu mah ka eta mah cenah bauna manehna mah kitu ka pamajikanna teh bari diterapkeun deui cenah top hakan teh bauna we maneh mah kitu kado masuk ka ameu teu heeh baketu teh pamajikanna teh Belik berenang. heeh ai teu peutingna cenah heesna teh pan ngareneng salaki pamajikan teh meureun salaki heubeul teu panggih salakina teh cenah hayang gitu sono hayang hah maka hayang naon da meureun sileng ge ngarti Hayang sapa temone meureun. hayang nyi nyao ambek keneh beureunya ambek keneh ti beurang bari nyiku nyao ye cenah doraka teh cenah diajak ku salaki teh daek kewajiban ceuk kiai oge cenah tong boro mah kejeung bulan ini bulan puasa ti beurang diajak ku salaki mah kudu daek nu teh iman mah kana ritu da Ai kitu Kang. puguh pamajikanna teh ambek tina soal kado teh wawalkeun cenah curugna teh curug pamajikanana ting diwalkeun kana naon pikir ku sia teh mah diwalkeun curugna teh terus dikumahakeun tuluy diameukeun kana irung salakina teh heuh males kado teh meureun teu beurang tah cenah bauna we manehna mah geuntian cenah manehna mah bau we cenah diwawalkeun kana naon bauna cenah maneh mah tah diwawalkeun bebas-bebas kana irung teh amek beureunya ada sakeureng pasiana ge kaituna mah terus biasa deui Biasa deui. Nah, ari senok mah pakotrek jeung ucing. gitu Bener anak gitu. Kemarin dibabalkeun kana Sapu senok. Kang. ampun Kemarin Kang. heh Kemarin dibabalkeun kana jarikan. yang Kang. galana ya rek eta heula ka saya heula sagedeung Empel gedang
sekar mekar ingkalike ya ingkalike pandele si pandan arum ya si pandan arum Tukung sauyunan gotong royong babarengan padahalnya entong maka jeung kakawenan kitu mun serius Aya tukangna. Nanon ge ada taman lagu mah da eta mah tetek aman jelema teh aya keur salah tara bener. heeh Keur bener pan urang tara boros. Tara kabagean. sia ka mana karepna mah jeung keur bener tara borok Ah, keur bae da urang usahana teu bener. alah heeh nya euy lah ampun kabayangkeun di kampung nya euy di kampung hujan ngaririncik nya ada usum baru sumpah baru. da imah baheula mah euy geulelede Wah, tepas tah kan. anu kacida gede teh tepas Pas buruan lalagi. paragi nyang heuy antara kulawarga jeung dulur da anak incu heeh Ari sayang hayam dina bilik wae baheula. heeh aduh Daung lisung ai lain ai keur ulin di buruan aya kapal ngaliwat teh nalalamprak minta duit heeh nalalamprak minta duit kapal Burukan kapal, lain burukan kapal teh bang bener kan. heeh dijawab ku pilot dijawab ku teh engke cenah daguan bu udah kadengeun euy Orang bere mere maneh kedawagan gaji alah heuh nini jeung aki-aki keur ngaralamun di tepas Para rantes akan. para rantes nini nyeupah nya aki-aki nangkep tuur ududun kawung Waas akan. waas kolot Kolot. ai ngaranna teh aki-aki teh Pak Uce Pak Uce. Ai nilina. ninina cucu para ramarisan jeung peot jeung jungjat pantes pisan nong Belengar gini. buuk triwis Lain bari nyepah kan. nyepah ngabulae sini nih teh nyisig Sisi. heeh Ai susu. ari anak injuna jararau Pantes gara iki. digigireun kelenci keur eta Ari ka keur anak ngenyok itu mah jauh kelenci ning bager kelencina teh Ai di jero imah lalai. alah ai leuit mah pinu kunaon Hah? kunaon ku pare aku masih laing eta mah pinuhan aku masih laing aya kanyaah meureun pinuhan ku pare alah terus kumaha terus da maksudna mah sileung teh ku daek teh hayang dijawabna teh ngabodor pada daek teh jenuh geus keur dieu teh lah cenah budar bodor teh keur serius daek teh teh serius dibere umpan deh Dibere serius. Ai dibere serius ya eta Malaysia teh teu lahar. lain eta aki-aki Kitu kan. meureunan eta si aki teh inget kana lalampahan keur ngora baheula da tukang rucah Bangsa keur ngora banyak kan. inget yen dirina teh bakal paeh Pasti. hah katurug-turug ti salebakeun eta imah teh pan dilebakna teh masjid make pangeras nya Kageuing berarti. kageuing mun dina waktu lohor geuning barudak teh sok eta meme ieu geus adan pujian sok naon teh geuning anu kitu teh geuning anu jaga di akhirat cenah kitu tah kitu eling umat muslimin muslimat nu kitu Nya. hayu urang salat berjamaah salat asar gitu tanya gitu nu kitu kan hari itu keur pibekeleun urang di akhirat atawa keur pibekeleun urang keur di dunya nya gitu engke keur sambung di Singapura nu kitu lain gitu keur bae lah kitukeun eta mah hah apan dewek ieu mah lain batur ari si laing da dewek masuk ke saleo wae ning Kang. euy
Pemikiran abdi mah pibakeun di Sumedang. Ditengah kadinya Kang si Ana mah. Jogabrug si Aki teh euy. Si Aki ngagabrug wuwuk teh ceurik inget kana dosa bisi ka bawa paeh can di rumah sakeun. Gabrug teh nini aing menjadi hampura. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu di pamrih hampura anu ditedarek disiksik dijieun cai dicacak dijieun sayur keun bae nini Aki teh cenah ridho ku nini Aki cek si nini bari ngabulae kunaon maneh teh Aki lain Aki teh cenah hampura baheula keur ngora keur usaha dagang reregan masuk ngider ka lemur Aki teh cenah geus kungsi mang nyelewengkeun ka si nini 3 kali baru cek si nini kungsi mang nyelewengkeun nya ka nini heueuh ini Aki di rumah sawe sabaraha kali Aki 3 kali karana sakali kanurana anu boga anak 7 sakali tuluy karana deui anu boga anak 12 sakali tuluy kanureuneuh sakali tuluy kanini-nini sakali tuluy atuh badan leuwih teh 3 kali Aki heuda dihitung-hitung teh 3 kali berenang geus kuno meureun geus pikun meureun punggu-punggu 7 kali diangkut 3 hampura Aki teh nini hampura Aki cek si nini bari ngalengis keun bae atuh cenah dihampura ku nini bisi ka bawa paeh heueuh syukur we ari di aku mah urang saling hampura keun bae cenah Aki dan nini oge heueuh paksa ditinggalkeun usaha ku si Aki teh kungsi mang nyelewengkeun Lain sarbahanana. si goreng sarwana urang moal teu molohok sareun eta Aki-aki keur nyuuh kana launa si nini teh cekat molohok bayangkeun molohok da lalaki malicik nya hayang menang serangan aya Aki-aki malicik dah yang menang tujuan hayang serangan yang menang sorangan panon leutik dibencelik-bencelik oh baru maneh kungsinya nyelewengkeun ini kaki baheula lain kungsi deui mineng Aki mineng sabaraha kali ari maneh nini teuing cenah da unggal geus kitu jeung batur teh sok nuna ciri kacang hejo hiji dina keler cirina teh jadi cirina teh lamun sakali kitu teh kacang hejo hiji nya jadi lamun hayang nyaho sababaraha kalina mah cenah itu we tempo dina keler kacang hejona si ikan cenah gubug ka dieu ci kelerna sini nih teh jengkat ini cenah nyokot kana lomari nyokot keler mending ngagegag berat urangnya tingali cenah Aki naon tingali cenah muni pinuh keler teh euy ku kacang hejo meureun geus ratusan kali urangnya sini nih lain ratusan ribuan tah teh cenah Aki sesanga bubur sesanga bubur Fungsi pelakon di buruan bangsa baru. Atuh kitu mah ribuan. Alah. Lain pika sebeleun da si nini. Pengen apa yang lumpang. Eta da si Aki teh wani ngomong deui. Tulis jamedep benernya. Jamedud de si Aki. Pantas rek jamedep. Heeh. Ah, rigidi geus si Aki teh ini mau pacu ka tongo. Mapalerkeun ka ambek. Dek ka mana Aki? Nyao. Allah, ambek urangnya. Bari baut. Bendu. Heeh, Aki-aki ge aya ka ambek nya. Ah, da jelema tuh aya we ka ambek. Ari datang ka kebon cenanya dek nyokot eta ka saung. Ai di saung teh keur ngadakom cenah maung. Pata macul pacu pelenyeng teh cenah si Aki lumpat notok-notokkeun maneh. Blos kana pager, kaitu nyelap
ka dieu nyelap cenah. Ka itu hese ka dieu hese da nyelap dina pager teh. Bruk ka teh eling. Ai maung cenah di saung jong nguliat teh. Kitu minangka nguliat maung. Kitu minangka suara maung. Mameuk meureun ngameuk bangsa manusia. Nya, seukeut ameuna dari seukeut dari ameuna teh maung. Nya. Nyampurkeun ka si Aki nu keur teh eling. Nya, porosotkeun jalanna si Aki teh cenah. Tuluy kanyut teh dicoo. Ceuk maung teh uluh ieu mangu. Pajakeut teh mangu. Sangka mangu bener. Ieu mangu nepi ka geus hurik ieu. Geus hurik deung urang. Alah. Terus pan hirup kanyut mah ditoe teh nya. Lain akan dalam kudan mah. Nya, moal cenah ceuk maung teh di jerona hileud. Kita mau bisa jadi lebih hiji dari sangkana mangu leguk dengeng heula atuh. Ai ceuk maung teh ieu mangu moal teu amis dari hurik ieu. Kulantaran aing seubeuh geus ngadahar mencek keun cenah mangu teh keur isuk keur sasarap dirig-dig deui maung macana legedai deui ka ieu ka saung hees deui. Ai si Aki cenah ai eling ngari ka tukang maung rada tenang cenah nya ai ngaran-ngaran tenang teh loba akal pulih deui geus lesot berengbeng lumpat datang ka imah bro teu dibeunang ditanya ku si Nini nya keur mah amak dikasih Nini teh katurug-turug soak. Aki cenah moal ka kebon deui isuk-isuk teh nya jige maneh kitu cenah dina pikiran si Aki teh sugana dileg-leg maung cenah majikan aing amek meureun amek nu meh bejaan nu meh kesangge jauh deui jadi bejaan aya maung dendam nepi ka panjang kitu nya. Si Nini ngelek boboko rek ka kebon maksudna mah rek ngalacengek. Teu ingeteun cengek teh geus dijual ku minantuna. Eta ku nyamuk. Ulah aing ngarang euy tamahan euy alus. Jangan cengek teh tadi pelaku. Gitu ongko. Malam ini pawan. Pawan. Geus pikun. Teu melak cengek ke ala tuh. Terus kumaha tah Kang? Nya kumaha ka ini datang teh ka kebon. Maksudna mah rek nu naboboko ka saung. Di saung aya maung nu kamari teh. Kumaha atuh sini? Da cul boboko belenyeng teh sini ni teh sirikna dotong-dotongkeun maneh. Jalanna teh sarua jeung si Aki kamari. Da kadinya nu leuwih deukeut. Sedangkeun pan di pager. Blos sini ni kana pager nyelap ka itu hese ka dieu hese. Model si Aki kamari. Les teh eling. Caritana ieu maung. Bari nguliat teh cenah rek sarapan rek ngalamangu teh cenah kitu. Ingeteun kamari. Ingeteun legedai ngadeuketan nu kamari teh. Porosotkeun samping si Nini teh cenah nya. Ai geus ngabuliklak cenah eta maung olohok bengong mata simeuteun kunaon kageteun naha saha ieu nu maok mangu naha kari cupatna gitu. Anu metik mangu cupatna cenah lain ditoe ku kuku cer we kieu cenah gini teh tuh cenah nya we geutahna ge ngucur nya aya nu maok pasti berutu nyesakeun saeutik eta pada bodas jeung teuingan ieu nu maok berutu nyesakeun cenah ka aing nyesakeun kenana menyediakan jadi sangkang-sangkang kulit-kulitna Kang teh teuingan nu maok teh nyesakeun teh bauna kamu tong dileuwihan sia ka aing nu ditewakna mah sirek ditewak mah tuduhkeun teuing tuduhkeun ka operator aing ditewak mah Kang Iik nah keur antep cenah ditewak aduh si Akang ditewaknya naon habis si Akang ditewak tuduhkeun ka Magali ya ka mana karep cenah ngomong teh
Aduh, ampun. Lain abong dongengnya kan. Lain budak cenanya. Budak keur arulin genep urang. Budak zaman baheula zaman penjajah. Zaman lalaki. Zaman werit lalaki wungkul barudak umur 7 tahunan. Nya. Barudak teh arulin. Naon? Lain katabrak belum dengekeun heula sia teh. Atuh tamat meureun katabrak mah. Da panjang kene teh waktu teh. Mana mun aing dipotong ku Pak Budi. Budak genepan katabrak. Dengekeun heula. Gampang bisa Teruskan kan. laki genepan awewean eta nya budak aduh. Heuh, ucan beger mun budak mah. Sanu untuk kelas 1 kelas 2 SD paling ge meureun. Ai budak nu tujuan teh cenah Pak Agul-agul. Pak Agul-agul dahar gitu. Da ai geus dahar teh tara si banyo. Tara kukumah sok diameulkeun kana irung babaturan. Tah cenah aing dahar jeung naon amuan ku sia. Amuan jeung ku saurang teh. Aduh cenah euy. Maneh mah dahar jeung pinang tongkol, abong bapana opleter gitu. Heeh. Nya meureun di kota we barang beuli urang nya. Sok cenah nu aing oge amuan ceuk barudak saurang di teh. Sok, aduh anjir sardencis maneh mah cenah euy. Abong bapana tukang beca. Minang ka kota berarti. Minang ka kota. Tuh sok cenah nu urang ge amuan sia. Amuan ku sareng teh. Aduh nog asin jeung maneh mah euy dahar teh meuni mewah. Abongkeuna. Heeh, abongkeuna bapana tukang amplop. Heuh jauh nya euy. Atuh jauh-jauh diomong. Amplop aja tukang amplop. Ai nu saurang deui leungeunna teh dikatukangkeun bari unur-unuran cenah. Ah kunaon? Da sieun di ameuan. Dahar naon? Sabab manehna mah daharna jeung kurupuk. Piraku ka ameu cenah aing mah. Nya bener kurupuk. Belenyeng cenah lumpat. Bebeja ka indungna. Ma. Naon cenah sia teh? Batur mah cenah silih amuan leungeun. Dahar teh nu bau sardencis, nu bau pinang tongkol, nu nog asin. Ujang mah cenah dadaharna jeung kurupuk moal ka ameueun. Ujang teh meuli nyeri teh hate teh. Hayang jiga batur cenah ka ameu leungeun. Jeung deungeunna dahar teh. Karunya eta budak. Karunya. Lain dibawa cenah ku indungna teh ka kamar. Suka teh ka warung. Wal cenah diwawalkeun teh kana naon diwawalkeun mah. Jig sia kaitu cenah ameulkeun ka baturan sia. Kumaha diameulkeun teh? Oh cenah jauh dirigdi ke budak teh. Sok cenah leungeun aing amuan cenah ayeuna mah. Jamuan teh ku baturanna teh. Aduh, euy mana wajeng jama roti. Eta diwawalkeun. Meureun eta teh budak teh curugna teh diwawalkeun kana kelek meureun. Mungkin. Heuh apan meureun. Kumaha sia teh mah. Kami mina teuing. Entong di jero kaset hayang nyawa mengke di luar dina beus. Sia kami mina teuing si teh ka aing teh nyelakakeun aing nyawa. Yang diberok. Alah ampun. Galilanya jar orang bisa dongeng banget Carawoka. Cawoka urang teu mah. Lucu, lucu bener. Ampun. Genah seuri. Aya budak awewe cenah euy. Kumaha teh budak awewe? Naek ngala jamu air nu Pak Haji. Allah. Ting Pak Haji Sidik, ting Pak Haji Saha. Bukan apa Haji berarti. Pak Haji. Ai eta budak teh teu make celana jero. Nya tereke cenah. Ai Pak Haji keur ngabaheuhai na teras cenah nya. Awas pisan jentre cenah karena tangga jamu. Ai budak teh lain disingsatkeun an rokna teh dipake wadah jamu air. Mun lempeng pisan cenah kana beungeut Pak Haji. Nemrak meureun. Dedeuh teuing cenah itu budak nu sangsara. Karunya cenah meureun teu kabeuli celana jero nya ah teuing. Itu bekar kemana-mana. Teuing ngeun cenah indungna mun teu. Itu cangkang rokokna katingali. Aduh itu ruka kemana-mana. Aduh, kudu IQ-na Ai geus turun teh cenah budak teh dicalukan tah. Nyai ka dieu nyai. Kuprak teh cenah. Si jamuna teh ragrag kabeh dareuwas marukana eueuh Pak Haji. Kadeg budak teh atuh. Nya ka perego reuwas. Keun bae cenah nyai moal dicarekan cenah ku Pak Haji ka dieu. Yeuh mere duit yeuh.
pek baik jamu malaan cenah da keur naon Pak Haji mah nya mau dikoretkeun tak ieu duit bawa cenah 20.000 atoh budak teh nya dibere duit kangge naon Pak Haji heueuh cenah ieu teh beulikeun kana calana jero ulah bubuli giri kitu cenah orat nya cu maklum budak nu sangsara heeh dirig-dig cu jamu cu naon datang ka indungna mak nyai dibere duit sabaraha nyai 20.000 kusaha ku Pak Haji nah kumaha dongengna kitu didongengkeun riwayatna ari ninggang ka indung panasan panas ku milik budak mikir siapa penting indungna teh cacak budak cenah dibere 20.000 cacak budak can buluan komo aing nunggu siramueuk cenah isuk nalaan calana nungan hiji-hiji na teh cenah anu geus kuleuheu teh lunge ka balong eta we da lauk teh pararaeh kabeh we tak racun calana jero tadi seseh meureun geus sabaraha bulan teh pakai bau karbit isukna cenah ngala jamu we cenah pasti ka aing mah 200.000 merena cacak anak aing cenah teh buluan 20.000 tereke naik anerok dibukakeun dilempengkeun pisan kana beungeut Pak Haji eta kumaha naekna eta we kana suku nu katuhu kana dahan belah dieu suku nu kenca dahan belah jangegang we kitu tah gitu nya dilempengkeun pisan kana beungeut Pak Haji cek Pak Haji teh astagfirullahaladzim nepi ka burekem gitu caritana turun caranya ka dieu nyai gebeg tapi eta mah gebegna gebeg acting atau formalitas wungkul dumeh meureun dina hatena teh pasti 200.000 tak geuning geus apa cening oge naon Pak Haji lain naon-naon cenah nya indungnya anak cenah teu dicalana teh muhun rumaos Pak Haji abdi teh jalmi teu gaduh tah cenah bawa duit 1.000 ngahulang awewe teh sedengkeun dina hatena dina cita-cita teh 200.000 ari ieu song teh 1.000 kangge naon cenah Pak Haji beulikeun cenah kana sirlet kurud ulah ramueuk teuing tah nu matak ulah panasan ieu rupanya tatangga kabeli TV tatangga kabeli mobil tatangga kabeli sawah kudu alhamdulillah ulah nyebut ngaji monyet nya kudu milu syukur cak kitu ayo arek balik rek Kang. Juga ngadongeng deui sia. Dongeng capek enggak? Tang dikeut di aluna mun ditantar dapurana